Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng simkuring mangnana nagon dina pidangan dongeng anu parantos maneuh enak hiji jejer carios Jawara ti Leuweung Hideung bagian anu kalima dinten ayeuna teh. Anca garapan anu katuna waktu dinten kamari kami telepat mah Supala sareng si Sudil bade arwih deui ka lemurna nya bara ya tos dugikeun ka dinya kumang kedewihan heula sakedik deui mah. Bara Sunda di mana wae ayana nu sami mika cinta mika resep kana pidangan dongeng Sunda ti mang ieu mang haturkeun nuhun kana naon rupi perhatosanna ti bara Sunda. Nu parantos subscribe, like, sareng komen dina channel mang ieu. Utamina mah anu parantos manco salawasna satia dina pidangan dongeng Sunda ti mah ngaturkeun nuhun pisan kana pangrojong ti sadayana. Mudah-mudahan pidangan dongeng sing janten panglipur kanggo kalbu pangbeberah kana mana bara Sunda di mana wae ayana. Bara Sunda anca garapan dongeng anu kamari kumang sejadi lajengkeun deui dina jejer Jawara ti Leuweung Hideung bagian kalima. Lujeng ngadangukeun. Muhun kitu weh nyamang kuring duaan ayeuna mah rek mulang heula sugan sanes waktos urang sing tiasa ditepangkeun deui. Ceuk Supala bari ngajak sasalaman heula ka Martali. Dap ku Martali ditampanan bari pok manehna oge nyarita. Nya nuhun Jang tema Martali geus kitu. Anu duaan tuluy sing ngaleos cidinya ninggalkeun Martali anu keur diuk sorangan dina sajeroeun saung. Lempang murung ngidul rek marulang deui ka lemurna. Dipirig ku hiliwirna angin anu sing saleor nebak kana tatangkalan. Daunna pating garupa jeung arulang. Siga nu keur hileuyankeun kanu duaan rek marulang deui ka lemurna. Supala jeung si Sudil anu duaan harita keur lempang keneh dina saluhureun galengan. Ti kajauhan kuno duaan katenyo sing kalayang na manuk piit jeung golejra nu keur sing alabring araleut teu jomantara. Sigana wae rek ngadon ngarampih deui meurnan kana sayangna. Sora me anu araya di jero lemur kadenge sing berele. Jadi tempas jeung pada baturna. Pon kitu deui sora hayam jeung sapi. Beak pasawahan beras anu duaan aranjog ka jalan gede. Tuluy lempang murungulon. Dina sajeroning lempang teh kadenge sora si Sudil anu nyarita ka Supala. Lain ari jalma nu tadi teh saha nyala? Ari nyebutkeun nama ti lemur Cisoka cenah. Nah lain nyaho ka lemur Cisoka lah. Ceuk si Sudil nanya ka Supala nu keur lempang disagigireun manehna. Kituna teh bari ngareret kana beungeutna Supala. Ari nincak macan kungsi kuring gadil. Ngan lamun ceuk beja mah ti batur. Eta lemur teh memang jauh lamun ti urang mah. Ayana di tebeh betaneun ieu lemur cenah mah. Teh mah Supala. Kutan teh jauh kuningannya. Karunya we. Apanan tadi mah ngomongna ka uing. Manehna teh keur neneangan nu jadi dulurna cenah lah. Mana candahar muran eta jalma teh. Ceuk si Sudil. Nya kuring ge ngarasa karunya ka manehna teh dil. Da tadi oge lamun seug teu kaburu burit mah. Kuring teh hayang ngawangkong keneh jeung manehna. Rek nanyakeun, nah saha dulur anu keur diteangan ku manehna teh. Kuring mah jadi sok ras inget ka nasib diri sorangan ari kieu teh dil. Ceuk Supala. Inget ka nasib diri sorangan kumaha kitu lah? Tanya si Sudil.
Nya jadi sok inget we kuring mah kakolot kuring anu geus areuh datang tuna oge maranehna teh meureunnan boga dulur anu sakocoran jeung sagetih jeung maranehna. Artina dulur teges ti maranehna, dulur pet ku hinis anu jadi dulur-dulur kuring ayeuna lamun nya teh mah aya ngan kusabab kolot kuring na oge geus marawat. Jadi geus eueuh tanyakeuneun tah nu kieu nu disebut geus paremun obor teh Dil, geus eueuh deui nu bisa ditanya sabab geus areuh jalmana. Tembal supala kitu nya lah, sing sabar we otak kieu oge meureunan geus jadi kulak canggeum bagja awakna ilaing kudu kieu lah. Ngan sugan we keur kahareupna mah sing aya laratanana lamun nya teh mah kolot ilaing boga dulur anu sakocoran jeung maranehna, boh nu jadi adina atawa nu jadi lanceuk ti maranehna anu pet ku hinis mungkin bisa dipanggihkeun jeung ilaing ceuk si Sudil. Nya Dil, tembal supala beuki lila beuki jauh wae supala jeung si Sudil naringgalkeunana saung anu urut tadina teh. Teu karasa lempang teh hari dibarengan jeung ku ngawarangkong mah antukna anu duaan geus aranyog deui ka jero lemur. Nyatana ka lemur pasir puyuh anu sela ieu jadi tempat caricingna supala jeung Mang Kiwi pon kitu deui si Sudil. Sanggeus araya di pasimpangan jalan reg anu duaan ngararaneg heula di dinya. Teu lila pok kadenge sora si Sudil anu nyarita ka supala. Lah, kuing marek tuluy ka imah we nya. Isuk kawas biasa kuing nyamper deui ka ilaing. Urang keleuweung hideung teh isuk mala. Ceuk si Sudil. Nya nyamper we ka imah bisi isuk reka leuweung hideung mah Dil. Tembal supala. Ah, kitu we heula nya. Isuk deui geus burit deui eta mah. Kalau tuing si neneangan ceuk si Sudil bari ngaleos ti dinya. Rek tuluy muru ka imahna. Ari supala sanggeus si Sudil ngaleos mana oge lempang deui muru ngulon. Teu lila ti harita leok mengkol ka katuhu. Tuluy lempang muru ka pasir anu aya di saluhureun imahna Mang Kiwi. Sanggeus aya di saluhureun pasir reg supala ngeureunkeun lengkahna. Ari napasna mending ngahegak. Geus kitu manehna nyampeurkeun kana kuburan anu jadi enung bapana. Gek supala diuk dina batu anu aya dina sanapeun tangkal pines. Bari mencrong kana kuburan nu jadi kolotna anu jarak nangan saukur kari salengkah deui meureunan ka eta kuburan teh. Teu lila pok kadenge supala nyarita sorangan. Bapa, Ma, hapunten abdi. Anu salami ieu teu acan tiasa nyemponan kana kewajiban abdi. Nyatana teu acan tiasa mangmaleskeun ka nyeri bapa kalih emak. Alatan utos di binasa ku Ki Balung Wesi. Nanging abdi janji kana diri hiji waktos pami abdi tos gaduh bekal kanggo mayunan Ki Balung Wesi sareng pada baturna. Ku abdi Ki Balung Wesi pon kitu di anu sanesna baris dipilari. Hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar pati. Hutang kanyeri ku dibales deui ku kanyeri. Katunggaraan bapa kalih emak salami ieu sami katunggaraan abdi keneh. Nanging kedah kumaha sareng kedah kasaha abdi milari elmu panemu jampe pamakena kanggo bekal abdi dina raraga mayunan Ki Balung Wesi sareng pada baturna anu sakitu jaragona. Abdi ngaraos baluang Pak, Ma. Ceuk supala barejeng beungeutna katenyo siga nu bingung. Na kudu ka mana cenah. Pilampaheun
jeung kudu ka mana neneangan guru anu baris bisa ngabingbing ka manehna pikeun bisa mulangkeun ka nyeri anu jadi kolotna sela ieu. Jeung anu utamana mah hayang bisa nulungan we ka jalma-jalma anu sela ieu keur ditindas ku bangsa deungeun. Geus kitu supaya nyaranekeun awakna kana tangkal pines barejeng meuremkeun kadua panonna. Breh kumanehna katenyo deui dina ingetanana. Sakabeh kejadian ulasan tahun katukang di tempat anu keur dicicingan kumanehna ayeuna. Sora nu jadi indung bapakna pon kitu deui sora Ki Balong Wesi jeung pada baturna. Kabeh nong toreng dina ceuli meni kadarenge eces tur jentre. Pon kitu deui sing hariyemna sora kuda jeung sapatuna. Nu sing kotoplak kana taneuh. Jelila ti harita jeleg di hareupeun Supala jol aya haseup bodas. Beuki lila eta haseup teh beuki ngalobaan. Geus kitu haseup bodas robah jirim jadi seorang lalaki anu make pakean sing sarua bodas. Tuluy eta jirim nu keur nangtung di hareupeun Supala teh kadenge nyarita ka Supala. "Kasep anak bapa, hidup ayeuna teu kudu balueng atawa bingung. Engke hidup baris ditungtun ku hiji kuda urut tutungganganana bapa jeung emak baheula di dunya. Anu ayeuna eta kuda teh masih rup keneh di alam dunya kawas hidup ayeuna. Engke nya kuda eta pisan nu baris nungtun ka hidup keur manggihan di mana ayana guru bapa. Nyatana eyang tunggal sajagat. Tah kitu Kasep," ceuk eta jirim anu nyarita ka Supala. Geus kitu les jirim anu bieu aya di hareupeunna Supala teh jol ngiles duka teuing ka mana. Jelila ti harita hawar-hawar ti kajauhan ku Supala kadenge si gaya sora kuda anu keur lompat muru ka dinyakeun. Atuh Supala meni ngarenyang. Berai kadua panonna beunta. Tuluy manehna nyarita sorangan. "Ai, nah saha anu bieu nyarita ka aing teh? Nah bapa aing gitu anu geus eueuh. Da bieu eces pisan kadengena ku aing. Di hareupeun aing pisan malah mah nangtungna bari nyarita ka aing. Tapi ari ayeuna ka mana nya? Nah aing teh keur ngimpi kitu ieu teh. Jeung si gaya sora kuda deui kadengena ku aing mah nu keur lumpat ka dieu. Nah kuda saha nya? Nah Ki Balong Wesi jeung pada baturna kitu," ceuk Supala bari mancrong ka tebeh kulon kana datangna sora kuda anu keur lumpat. Teu sawatara lila ti harita di tebeh kulon katenyo aya kuda anu keur lumpat muru ka Supala. Ari buluna ta kuda meni ngoplak bodas. Lebah buntutna coklat kaemasan. Ari tali kadali jeung tempat tiupna geus dipasang dina eta kuda. Awakna cangkung gede sigana wae teueuh kuda Australia meureun eta kuda teh. Beuki lila kuda beuki deukeut ka Supala. Sanggeus aya di hareupeun Supala reg kuda eureun. Tuluy ngacerehem mari jeung mencrong ka Supala siga nu keur ngajak nyarita. Supala barang nenyo aya kuda bodas nu keur nangtung di hareupeun manehna. Supala meni ngakebeg. Ras manehna inget ka mangsa ulasan taun anu katukang. Waktu manehna keur leutik keneh yen bapana teh kungsi boga kuda. Malah manya kitu pisan kudana rupana teh. Ai, ieu kuda teh siga kuda baheula anu kungsi dipiboga ku bapa aing. Kawas si paseur, ceuk Supala nyarita sorangan barejeng mencrong kana beungeut kuda. Jeung Supala nangtung tuluy nyampeurkeun kana kuda. Sanggeus deukeut beuheung kuda ku Supala diusapan.
kuda huluna meniungut-ungutan si Ganu atau pok supala kadenge deui nyarita. Anjeun teh nasi pasir kudana bapak kuring baheula teh lain nyatana Kimarta. Cek supala ngajak nyarita kaeta kuda anu disebut si pasir ku supala sirahna ungeuk ka handap bari ngahiem kituna teh tanane nganyakeun kana pananya ti supala. Kutan anjeun teh si pasir bagja atuh lamun kitu mah pasir walasan taun urang teu panggih ayeuna dipanggihkeun deui di dieu panya kuring mah anjeun teh geus ka mana. Cek supala bari nangkep kana beuheungna si pasir talila supala ngalepaskeun deui rangkulanana tuluy pundukna si pasir diusapan bari pok kadenge deui supala nyarita. Bapak nuhun Pak, Bapak tos masihan kuda ieu ka abdi katampi pisan ku abdi. Pasir ayo ayeuna urang ka imah heula. Cek supala si pasir manehna ungeuk si Ganu ngarti. Geus kitu supala mancat kana tongong kuda tuluy kuda lempang nurunan eta pasir rek muru ka imahna Mang Kiwi. Kacatur lila dan di jalan baraya supala geus anyog deui kaburuan hareup imahna Mang Kiwi. Jerut supala turun tina tongong kuda. Geus kitu nungtun heula si pasir dibawa kana tihang imah. Geus kitu tuluy dicangredkeun tali kadalina kana tihang. Can geus rengse supala nyampeurkeun kana panto. Geus kitu keketrok bari nyalukan ka Mang Kiwi. Mang, ieu abdi supala. Cek supala telila ti harita kulutrak ti jero imah aya nu muka selot panto. Berahi panto muka pucung hul Mang Kiwi nolol tina lawang panto bari pok kadenge nyarita. Keneng karek balik jang na ka mana heula ari wang mamang mah geus buri can aya balik keneh wae ka imah. Cek Mang Kiwi, mohon hapunten Mang, nambe teh abdi teras ka pajaratan heula lepangan kanu jantan sepuh temal supala. Kitu nya jang ponya teu nanaon atuh ari geus puguh salamet mah. Cek Mang Kiwi bari panonna mencrong kaburuan barang kumanehna kabireungeuh yang dihareupeun imahna teh aya kuda bodas nu keur dicangcang kana tihang. Pok Mang Kiwi nyarita deui ka supala. Ari eta nu dihareup kuda saha jang? Mun alus kitu rupa buluna oge eta kuda teh. Nah, tetenyoan mamang hungkul gitu. Pedah sareupna wae kitu beureunan. Cik ari kujang, naka teh nyo atawa henteu? Cek Mang Kiwi barejeng gigisi kana panona. Sabab umur-umuran can kungsi cenah aya kuda diburan manehna jeung bisi we demitna eta kuda teh sabab wanci keur meujeuhna sareupna bari curugna nunjuk kana kuda. Nya Mang, kuring ge katempo ku kuring eta kuda teh nu abdi Mang, tema supala. Ba aruk kuda nu ujang eta teh nya. Namunang kuda ti mana kitu jang? Tanya Mang Kiwi. Engke we dilebet ku abdi didongengkeun mah Mang, temal supala. Nya aya tuh urang ka jero heula aya mah. Cek Mang Kiwi bari manehna asup ka jero. Sanggeus aya di jero gek diuk dina palupu. Teu gek supala oge diuk dihareupeun Mang Kiwi. Nginum heula tajang. Meh teu hanang ra. Cek Mang Kiwi nawaran cai ka supala. Nya nuhun Mang, temal supala. Bari leungeun katuhuna ngarongkong kana teko. Geus kitu nyucian heula cai kana cangkir.
leguk diinum. Telila kadenge deui sora Mang Kiwi anu nyarita ka Supala. Nah, kumaha caritana Jang? Bangna Ujang moro manuk bisa menang kuda teh. Asa ku kakarang ngadenge jeung nenyo we memang mah. Aya jalma anu moro manuk ari balik mawa kuda. Cek Mang Kiwi bari mencrong kana beungeutna Supala. Memang teu aya teu kapungkurna oge Mang. Anu moro manuk kenging kuda mah. Mungkil dongengna anu salaresna mah tembal Supala. Deus kitu barabat ku Supala diceritakeun kabeh. Alakon manehna timiti balik di tempat pamoroan untuk nepikeun ka meunang kuda pamere teu jadi kolotna. Kabeh didongengkeun ku Supala. Malah pangihna jeung Martali oge nu harita nyampeurkeun ka saung ku Supala dicaritakeun ka Mang Kiwi. Ari Mang Kiwi meni colohok parangan ningin beja ti Supala sarupa kitu teh. Tah kitu Mang, antos karanapan ku abdi neme di pasir teh. Ceuk Supala mungkas caritaanana. Kutan teh kitu Jang. Jadi eta kuda teh pamere ti kolot Ujang meureunnan ari kitu mah nya. Tanya Mang Kiwi. Mohon Mang, eta kuda teh pamasihan teh sepuh abdi nu sok diangge kapungkur ku anjeunna. Ayeuna name penak deui sareng abdi. Tembal Supala. Nepi ka kituna tah lakon teh nya Jang. Bagja tuh ari kitu mah. Omang ge milu reueus. Tanah ningin ieu kuda teh memang geus jadi warisna Ujang. Sabab Ujang anu hakna. Jeung dah heueuh nu sanyana deui ku Mamang oge ku kapikiran baheula mah eta kuda teh. Teu kaharti ari kuda nu harita dibake ku kolot Ujang nah ka mana leosna ceuk pikir Mamang teh. Sabab ari ku garombolan mah kapanan teu dibawa harita eta kuda teh Jang. Jawa jeung ngiles we kitu wae. Ngan henteu we Mamang ngomong ka Ujang mah. Ceuk Mang Kiwi. Nya Mang, keun dayeuna mah tos aya deui di dieu sareng abdi eta kuda teh. Ceuk Supala. Nya syukur we atuh. Tadi ceuk Ujang. Ujang kungsi panggih cenah jeung salah saurang jalma anu keur neneangan dulurna. Nah tuluy ka mana eta jalma teh Jang? Ceuk Mang Kiwi nanya. Nanyakeun Martali ka Supala. Dukari teras ka mana nama. Margi pas tadi abdi bade marulang deui ka dieu teh. Anjeunna masih calik keneh di saung. Tembal Supala. Kitu nya Jang. Lain kunaon. Sok karunya ari Mamang mah lamun ngadenge beja aya jalma nu keur ngalalana bari neangan dulurna teh. Meureun matap kitu ge geus heubeul teu pagihna. Ceuk Mang Kiwi. Nya mata kitu ge tos lami teu pendak meureun Mang. Tembal Supala. Kayaan harita disaluareun imah wanci geus maju ka peuting. Hawa geus mimiti ka rasa tiis. Angin leutik nebak kana tatangkalan. Daunna pating korosak silih gesek jeung pada baturna. Sora jangkrik ngikrik sora gaang reang di sarada. Besian kana simpena peuting dina mangsa harita. Cag urang tuna heula kayanana Supala jeung Mang Kiwi baraya. Nu keur araya di jero imahna. Ayeuna urang nyaritakeun deui Martali. Anu dina peuting harita manehna keur aya keneh di jero saung. Can ingkah deui cidinya. Sabab ceuk pikirna isuk we cenah. Lantaran harita wanci teh geus maju ka peuting. Martali manehna katenyo keur diuk sorangan dina palupuh saung. Bari disarandekeun awakna kana tihang. Ari panonna mencrong ka lemur anu aya di saluhureun eta tempat.
Barang martali kerjongjon mencrong kaseluruhan lemur. Kumanehna hawar-hawar ti kajauhan kadengi si gaya puluhan kuda nuker murku ka eta lemur. Beuki lila eta sora kuda anu keur lompatan teh beuki deukeut ka lemur anu aya di saluhureun eta saung. Martali meuni curing hak cilikna ngadenge sora kuda teh. Ras manehna inget kana caritaanna Pak RT anu aya di lemur Cijamparing nu geus ngambejaan ka manehna yen musuh anu jadi lanceukna teh abeh oge tarungang kuda cenah. Jiga aya sorak kuda di luhur anu ngadatangan ka eta lemur hayang nyaho ku aing rek ditenyo. Nah saha eta nu keur tarungang kuda teh? Ceuk martali bari kaluar tina jero saung tuluy lempang muru ka lemur anu aya di saluhureunna eta saung. Sanggeus aya di sisi lemur, martali nyumput tina satukangan rungkun. Ari panonna tuluy ngawaskeun kaaleutan jalma nu keur tarungang kuda. Teu lila reg eta aleutan kuda teh. Katenyo areureun di buruan hareup imahna warga anu aya di dinya. Teu lila haok kadenge salah saurang ti jalma anu keur tarungang kuda teh nyarita anu boga imah nu keur aya di jero. Tua kampung, kaluar anjeun, ayo kaluar lamun anjeun hayang salamat mah, ceuk eta jalma anggeroan ka tua kampung. Sing horeng eta jalma nu keur diuk dina saluhureun tengong kuda teh si Baron, anak buahna Ki Balung Wesi anu dina peuting harita rek ngajalankeun deui pagaweanana. Teu lila di jero imah aya nu kaluar tuluy lempang nyampeurkeun ka si Baron. Sanggeus deukeut kok eta jalma teh nyarita ka si Baron. "Bade aya naon juragan?" ceuk tua kampung barejeng rengkuh keutuna teh. Sing horeng eta jalma teh tua kampung. Jeung siga nu sieun tayona wae geus apaleun beuneuran ka si Baron jeung pada baladna mah. "Penting ayeuna kumpulkeun deui ku anjeun sakabeh warga anu ada di dieu. Pikeun masrahkeun upeti ka dewek. Sabab geus seubeuh teuing eueuh upeti anu asup ka dewek ya. Sing saha wae anu teu ngagugu atawa baha kana parentah ti dewek. Artina anjeun jeung warga lemur anjeun sarua jeung geus baha kana kahayangna Ki Balung Wesi anu sora ieu geus jadi pamimpin dewek. Tah ayeuna mah sok da kumpulkeun kabeh warga anjeun di dieu. Tah kitu tua kampung. Barejeng kades ya ulah poho sakalian mawa upetina sawang-sawangan gitu. Ceuk si Baron. "Mohon, mangga kulan." Tembal tua kampung bajeng gura giru kituna teh. Ngaleos sidinya rek ngambejaan heula ka sakabeh wargana. Ari martali anu harita keur ngintip dina satukangan rungkun. Manehna mending ngarenjak barang ngadenge si Baron nyebutkeun ngaran Ki Balung Wesi teh. Pok manehna kadenge nyarita sorangan. Geuningan ieu jalma nu keur tarungang kuda teh anak buahna Ki Balung Wesi. Lakadalah sia apanggih ku aing ayeuna mah. Tapi kumaha carana ye sangkan bisa nyaho ka tempat panyumputan anak Ki Balung Wesi. Sabab aing mah teu boga kuda kapanan. Aing ulah gagabah sabab tetela bener carita dana Pak RT teh. Anak buahna Ki Balung Wesi loba. Atuh sajabana teh kitu pada ngacarahat teh hirupna we. Awas ya moal diantep ku dewek mah. Ceuk martali bari tuluy ngadeuketan ka si Baron jeung pada baturna. Kituna teh bari sasalingkeran dina satukangan rungkun jeung tangkal. Sanggeus kurang leuwih kari sababaraha meter deui jarakna ka si Baron jeung pada baturna nu keur dariuk dina saluhureun tongong kuda.
Reg martali eureun tuluy nyumput dina satukangeun tangkal sawo. Ari panonna tuluy ngawaskeun kanu keur araya di buruan. Teu lila ti harita brudul ka eta tempat loba warga anu datang kairing ku tua kampung. Geus araya di buruan gog cari ngogo. Tuluy saurang-saurang maju ka hareup bajang nyarenkeun babawaanana. Aya nu nyarenkeun beas, aya oge nu duit jeung perhiasan. Sanggeus sakabeh warga mikeun upeti ka si Baron. Padenge deui tua kampung anu nyarita ka si Baron. "Mangga nyangakeun, sadayana tos rengse sun," ceuk tua kampung bari mancrong ka si Baron nu keur diuk dina salureun tongong kuda. "Hah, syukur tua kampung. Dak, cokotan eta upeti teh euy," ceuk si Baron mere parentah ka anak buahna. Atuh jerut baladna si Baron tarurun tina salureun tongong kuda. Tuluy nyarekotan kana sakabeh naon wae nu geus dituna ku urang lemur di dinya. Ditaek-taekeun kana kuda maranehna. Rengse naek-naekeun kana tongong kuda. Balad si Baron marancat deui kana tongong kudana. Kocapkeun ayeuna martali anu tita tadi keur ngintip dina satukangeun tangkal sawo. Martali harita manehna lompat muru katebeh wetaneun eta tempat. Maksudna mah rek megatan ka jajalaneunna si Baron jeung pada baturna. Sanggeus dirasa rada jauh ti tempat anu tadi, martali naek kana salureun tangkal. Sanggeus mangihdan kai anu rada gede, gog manehna cingogo dina dahan. Ari leungeun kencana muntang kana dahan kai anu aya di saluhureunana. Kituna teh bari jeung ngalieukan ka tukang. Nenyokeun ka si Baron jeung pada baturna anu mimiti kaluar ti buruan imahna tua kampung. Tina saluhureun dahan kai ku martali katenyo si Baron jeung pada baturna geus mimiti ngalumpatkeun kudana. Martali manehna geus tatan-tatan rek loncat tina saluhureun dahan kai. Barang aleutan kudana si Baron geus ngaliwat disahanapeun nana martali, celeng martali loncat kana tongong kuda anu keur lompat pang tukangna. Teu lila celek bujurna martali geus diuk deui tina tongong kuda nu keur ditegarkeun ku nu bogana. Ari si Kunta anu harita keur diuk dina saluhureun tongong kuda, manehna ngarenyag barang ku manehna kabireungeuh. Yen di satukangeun manehna teh geus aya jalma nu keur diuk milu numpak kana kudana. Tapi karek-gerek ngaliuk ka tukang, martali geus ngaluarkeun peso palati leutik tina sajeroeun balik bajuna. Tuluy ditodongkeun kana tongongna si Kunta bari pok kadenge nyarita. "Montong gerusya. Hayo jalan tuluy. Ulah nepi ka nyurigakeun kanu sejen. Lamun sia hayang hirup. Awas lamun macem-macem ieu peso balati anu dewek bakal parat kana jantung sia. Jeung ulah wani nyiap kanu sejen ieu kuda. Nuturkeun we si laing mah di satukangeunna. Kumaha Karti?" ceuk martali. "Nya Karti," tembah si Kunta. Manehna geus teu bisa nanaon deui sabab karasa pisan ku manehna yen dina tonggongna teh geus aya congok peso balati anu antal kana awakna. Sikana wae tinggal ngadedetkeun oge moal teu ngagabres eta peso balati teh asup kana jero dagingna. Kituna teh si Kunta bari tuluy negarkeun kudana, nuturkeun ti satukangeun batur-baturna. Beuki lila kuda anu keur ditumpakan ku martali jeung si Kunta beuki jauh ninggalkeun lemur anu geus diraranjah ku si Baron jeung pada baladna. Lumayan jauh ti lemur anu tadi ka tempatna Ki Balong Wesi teh anu aya di Pasir Siluman.
kira wanci tengah peting si Baron jeung pada baturna geus aranyog ka pasir siluman. Si Baron jeung pada baladna katenyo geus arasup kaburuan hareup imah tempat cicing maranehna jeung tempat cicingna Ki Balung Wesi. Ocapkeun ayeuna martali baraya barang si Baron jeung puluhan baladna geus arasup kaburuan hiji imah anu jauh ka ditu ka dieu eta imah teh. Martali kadenge nyarita deui ka si Kunta. Eureun sia ceuk Martali atuh reg kuda nu keur di kadalian ku si Kunta teh eureun. Dewek rek nanya, nah eta imah teh tempat cicingna Ki Balung Wesi? Ceuk Martali, nya didinya pisan Ki Balung Wesi teh cicingna, tembal si Kunta. Alus bawah enak mah ieu kuda ngajauhan ti ieu tempat. Ayo, ceuk Martali bari nodongkeun deui peso balatina kana satukangeun ceuli katuhna si Kunta. Si Kunta ngagugu tuluy manehna ngalumpatkeun deui kudana rada ngajauhan ti tempatna Ki Balung Wesi. Canggeus aya di hiji tempat anu rada buni, Martali nyambut heula bedogna si Kunta keur ngagablek dina cangkeng kencana. Geus kitu si Kunta dititah turun. Tuluy Martali nyoekeun baju si Kunta dipake ngaringkus kadua leungeunna anu ditalukungkeun ka tukang. Sanggeus diborowod kadua leungeunna, si Kunta ditiupkeun dina salueureun taneuh. Teu dilapok kadenge deui Martali anu nyarita ka si Kunta. Dengekeun ayeuna kusia. Dewek rek nanya, ulasan taun ka tukang Ki Balung Wesi jeung pada baladna kungsi ngunggudag ka saurang jalma nu harita keur mawa anak pamajikanana dina saluhureun tongong kuda. Ari eta lalaki nu keur diudagna teh ku Ki Balung Wesi jeung pada baturna ngaranna Ki Marta. Nah siapa keneh teu inget keneh anu ngaran Ki Marta? Jawab sia, sabener-benerna lamun ngabohong bedog sia nu ieu bakal ngahancakna beung sasorangan. Ayo jawab, ceuk Martali bari jeung ngayunkeun bedog ka luhur kitu teh. Si Kunta anyok kitu mah manehna meni soak. Teu dilapok kadenge nyarita. Nya kuring apal ka Ki Marta mah, tembal si Kunta. Syukur ari sia inget keneh mah. Tah ayeuna dewek rek nanya deui. Nah dikumahakeun Ki Marta jeung anak pamajikanana ku Ki Balung Wesi jeung sia sakabeh teh? Ceuk Martali nanya deui ka si Kunta. Ki Marta jeung pamajikanana mah geus paeh duanan oge dibinasa ku si Ki Balung Wesi. Ngan ari budakna mah teu apal nah hirup keneh atawa henteu mah sabab teu dikukumaha atawa budak mah. Ngan harita ku kuring jeung anu sejena pon kitu deui Ki Balung Wesi eta budak teh ditinggalkeun di hiji pasir tah kitu, tembal si Kunta. Martali barang ngadenge caritaanana ti si Kunta sarupa kitu ya nu jadi lanceukna duanana teh geus dibinasa ku Ki Balung Wesi untuk manehna meuni kekerot ari beungeut keuneukeun beus tah beuleum. Awakna meni ngadeg-deg tananing nyimpen hiji amarah anu kacida gedena. Teu dilapok kadenge deui Martali nyarita. Dengekeun sakali di sia. Nah bener lanceuk dewek teh duanana geus dibinasa ku Ki Balung Wesi atawa hirup keneh. Lamun hirup keneh di mana ayana? Awas lamun ngabohong beung sia disapatkeun ku dewek. Penting ayeuna keneh oge sia. Ayo jawab, ceuk Martali nanya deui ka si Kunta. Sebab manehna hayang leuwih yakin cenah kana omonganna si Kunta. Nah bener nu jadi lanceukna teh geus dibinasa ku Ki Balung Wesi atawa ngan sakur akon-akonna hungkul si Kunta. Ngarah manehna teu neangan deui nu jadi lanceukna. Bener kuring mah nyarita teh. Kunaon atuh abohong? Juga tanyakeun misi anjeun kurang yakin mah ka jenisna nyatana ka Ki Balung Wesi.
Tema si Kunta aram cadas ya. Jadi tetelah anak itu mah lanjut dewek teh dua nang dibinasa ku si balung wesi. Awas rasakeun si balung wesi. Ku dewek sia mah diantep. Utang pati bayar pati. Tah ayeuna dewek rek nanya dikasih ya. Nah di wewengkon mana? Lanjut dewek teh dibinasana ku si balung wesi jeung di mana eta budakna ditinggalkeunna teh. Cek Martali nanya deui. Namun tuh salah mah di hiji pasir anu aya di saluhureun lemur pasir puyuh. Di binasana teh jeung nya di dinya budakna oge ditinggalkeunana. Tembal si Kunta. Biadab sia. Sia sakabeh lain jalma tapi sato ayeuna rasakeun ya. Bedog sia sorangan. Cek Martali bari teu loba deui ngomong. Bedog si Kunta anu keur dicepeng ku leungeun katuhu manehna teh diayunkeun kana beuheung kencana si Kunta. Bari jeung satakerna kituna teh hiuk kecrok. Bedog nigas pisan kana beuheung kencana si Kunta. Goak si Kunta ngagoak. Ai urat beuheungna pegat. Getih meuni mancer tina urat beuheung. Teu lila ti harita kerjet awak si Kunta katenyo ngerjet. Geus kitu les nyawa si Kunta paragat harita keneh. Bedogna sorangan anu dikadekeun ku Martali kana beuheung kencana si Kunta. Anggeus tetela yen si Kunta teh geus paragat nyawana. Martali tuluy leumpang ninggalkeun eta patempatan. Rek jugjug ka tempat caricingna Ki Balung Wesi jeung pada baladna. Cag urang tuna heula Martali anu keur ngajugjug ka tempat cicingna Ki Balung Wesi baraya. Ayeuna urang nyaritakeun si Baron jeung pada baladna. Sanggeus maranehna tarurun tina saluhureun tongong kudana. Si Baron tuluy asup ka jero. Ari batur-baturna mah narurunkeun heula barang babawaanana. Tuluy diasup-asupkeun ka tempat paranti panyimpenana. Sanggeus aya di jero gek si Baron diuk dina bangku kai. Bari sila tutug kitu teh diuk di hareupeun Ki Balung Wesi. Nu geus diuk di dinya. Teu lila pok kadenge Ki Balung Wesi nyarita ka si Baron. Kumaha Baron? Nah hasil silaing pieun datangan ka lemur Cigarunggang teh. Cek Ki Balung Wesi nanya ka si Baron. Hasil Ki? Awan nu teu hasil atuh lamun jeung kuring mah. Tembang si Baron. Bangun nu bangga kitu nanti. Syukur euy. Alus eta pagawean teh Baron. Ngan ka mana sobat silaing asa teu kadeuleuh ku dewek. Cek Ki Balung Wesi nanya deui ka si Baron. Paling keur di luar si Kunta mah. Lamun teu kitu mengko heula ta ka Nyi Keno berenang si eta mah biasana ge. Tembal si Baron. Kajen ari araya kabeh mah euy. Ayeuna mah mending harees we heula. Sabab geus rek maju ka esuk kapan ieu peuting teh. Cek Ki Balung Wesi bari cangkat tina diukna. Ari si Baron manehna mah henteu kabuburu sare. Tapi ngadon ngalinting heula bakona. Geus kitu diseuneut pledog hasupna meuli nyarebung. Kaluar tina liang irung jeung bibirna. Kaayaan harita disaluareun imah. Hawa beuki tiis karasana. Keur mah ayana di hiji pasir anu jauh ka pilemburan. Jadi karasa pisan sing saleorna jeung gelebugna angin teh anu matak nambahan kana tiisna peuting dina mangsa harita. Bara Sunda mengusaki heula jagara pandongeng dina jajar carios. Jawara ti leuweung hideung bagian anu ka-5 insyaallah bagian anu kagenepna kumang sejati lajengkeun deui dina dinten anu salajengna. Mangnyunkeun diapunten bilih wae seueur kakirangan dina midangkeunna. Mangaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana.
Mang saja pamit kasadayana. Wilujeng kantun per mio.